Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus beris dirugikeun dina midang nawarta dengan ieu. Dinten Kemis, Ping 20 September 2018. Pamirsa, simkuring Risa Aprilia anu baris ngarugikeun warta salengkapna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea ka asup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadongdona meunang pangawruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikarasepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran, mun eta pintonan teu boleh handeuteun kudu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus santo purba nu geus musna ti alam dunya. Pintonanana daria pisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbab jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sanifek nu matak heukeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh, dume dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baut, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna, mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina dangeun ieu. Simkuring Risa Aprilia, sejarah amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.